Aduh, hebat tuh nyeri-nyeri teuing aduh Gusti. Ya pada mau susah, salaki digawe can balik-balik wae. Aduh. Aduh, ini pupuriwitan. Assalamualaikum. Aduh. Majikan kunaon? Jeung rek ngajuru ya mah. Ya. Ya, kunaon? Rek ngajuru di dinya? Lain ngajuru reuneu ge hanteu nyaho urang teh nyeri beuteung. Dokter atuh, aya boga ka nyeri teh. Ah, geus si dokter mah tinggali muatkeun satumpuk kieu marahan dibere peles. Hah? Peles jang naon kitu eta? Da cek dokter teh mun BAB titah diasupkeun kana peles, ngomongna mah jang sampel. Atunya ari BAB teh naon sih? Be nepi ka kituna teh nyaho BAB. BAB teh artina modal. Modal. Oh, modal. Mendelo bagaya pisan BAB modal mah modal we lah. Aduh, karasa. Aduh, pelesnya tinggalin. Halah, mendingan ngemplong lumayan yang sampel. Aduh. Ayo, antar urang ke dokter teh ya. Matak teh lamun ka Majalaya teh mau obat geura. Jadi mau asup angin, mau segala penyakit asup. Geuan. Eta mana nusrak kitu? Dokter geus 3 poe nyeri beuteung wae. Ih puguhan abi ge geus 3 poe nah lieur wae. We moal poe. Ade nyiram. Beneran saya teh moal basem. Ulah. Salah saeutik. Ulah, ieu. Ubar lieur wae. Ih, ulah. Saeutiknya abahnya. Ulah. Saeutik. Ulah. Kira ge nu kieu Gusti. Ulah. Kieu nu kieu wae ge ni medit. Merek naon ieu basem teh? Merek naon ieu? Nah mah waduk. Ge ulah. Ieu teh jang sampel ka dokter. Naon kitu eusina eta? Cek si AOG BAB alias podol, podol.